Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nah lapak gitu Aki, bawi lawas abdi mah memang sakedahna. Maranena sakitu tos ngakayana kapun karna nya sawajibna we abdi teh ngayakeun balitungan kanggo males kanyeri anu jadi dulur ki. Ieu mah ku nafsu mah sagala oge eueuh anu pantes yang daya anu marenah memang kitu pantes. Itu kuduna jalma anu geus nyeri marenah pisan mun dibalas deui ku kanyeri. Tapi kitu tindakan teh lain pertalaku anu bijaksana jalu. Ari tos kedah kumaha atuh Aki? Widarma bener-bener ngarasa teu ngarti kumaha pamadegan Aki Mursid teh beut siga anu borangan pisan. Pasalna dulur hidup jeung Ki Obing teh dasarna kacida pisan cetekna. Ukur kasigeng kasinggung perasaan anu memang Ki Obing teh rada lengus sarta adigung. Daya dasar naon-naon anu mata kudu nimulkeun papanjangan bumusuhan. Ngan salahna rumasa taligeuh teu ambil pusing ari sugan teh moal teu kapapanjangan. Ayeuna mah da geus kieu kajadianakeun ieu urusan teh ku Aki sorangan rek di beberes jang. Can lai-lai teuing upama seug diayakeun babadamian jeung maranehanana. Aki Mursid ngebrehkeun pamadenganana. Jelas pikeun Widarma mah hiji pamadegan anu matak teu kaharti. Condong teuing kana ngelehan maneh anu jero-jeroanana ngandung unsur sieun atawa seber. Tapi Widarma teu wani nemalan deui, jelas pamadeganna Aki Mursid teh moal bisa dibantah nu akhirna maehna ukur bisa tungkul bari husu ngadedengekeun sarta siga anu satuju kana naon-naon nu diebrehkeun ku Aki Mursid. Padahal dina hatena ngagorah pinuh ku carita-carita anu teu kedal, anu ngandung maksud-maksud anu pasti moal bisa dirobah deui. Yen Ki Obing sabaturna ulah diantep kitu bae. Kudu diayakeun balitungan sanajan kumaha oge akibatna. Panandasa kakarna teh lain antepeun. Cindekna hutang uyah kudu dibayar ku uyah, hutang wirang dibayar wirang. Keras lawan keras, dugal lawan dugal, kitu harewosna hate Widarma harita. Telila jung Widarma nangtung ngulutrak mukakeun panto. Maksudna mah rek kiih sanajan bulan teu tembong tapi bentang mah baranang, teu matak maradong teuing nyingraikeun beleg-beg poekna peuting. Sedengkeun angin geus mimiti ngahaliwir ceri wanci geus maju ka tengah peuting. Rek tre pisan Widarma nincakana golodog. Ngadadak manehna ngareret ka jalan. Tembong sanajan anggang keneh aya jelema ngabring siga nama opatan maju kalebah imah Aki Mursid.
Cinggaredik bangun rusuh. Bisi aya karepna anu teu hade puguh kembang kahariwang mah teu kurang-kurang. Widarma teu tulus unggahna kana golodog kuliwat we manehna katukangeun tangkal nangka bari panonna mah teu leupas ngawaskeun anu keur ting arungkug. Beuki lila beuki tetela opatan anu ngabring duaan-duaan. Anu pangheulana tembong geus rada-rada kolot duanana oge. Jelas kumisna geus semu-semu bodas kasangan ku cahaya lantera nu diteundeun hareupeun imah. Slog anu opatan teh ka hareupeun imah Aki Mursid. Ngarandeg sakedeung deukeut golodog baradami. Nu saurang ngajakan unggah tapi anu tiluan mugen sangtung nama. Kalacat we anu ngajak teh unggah kana golodog langsung ka hareupeun panto bari pupuntenan. Saha? Kadenge Aki Mursid nimbalan ti jero. Abdi suta bah? Buta. Sales buta suta bah? Oh. Suta. Oloh. Reket brai panto dibuka ti jero. Lol Aki Mursid keluar bari mawa damar cempor breh kanu geus manco hareupeun panto. Breh kanu keur ngariung tiluan hanapeun panyaweran. Nah, geuning mani peuting-peuting teuing atuh. Jeung saha kadarieu? Aki Mursid ada oge ngarasa kaget. Hei ngacungkeun cemporna hayang silih kanu tiluan. Abdi we Ki. Itu mah anu ngiring ti Cihike. Ya, mangga ka dieu yeuh calalik sok calalik. Aki Mursid ngajak kanu tiluan supaya arasup. Semua sabios bah, sabios. Permios dah tos dugi ieu bah. Dijajabkeun sok teh peda ieu we tos wengi bilih aya naon bah. Kitu we nyebahnya. Salah seorang anu tiluan kalah bebe jarek balik deui. Arep piraku atuh teulingi heula. Bilih bade ngahaneutan padaharan da cai mah panas atuh. Aki Mursid ngeukehan. Semohon sabios Ki. Duh, nuhun pisan ya Ki nya. Hatur nuhun kana pangasihna. Itu da anu digarduh bilih keungeun Ki. Tetep nu diajak teh nolak. Oh, nya nuhun atuh baraya saena malinggi heula atuh na meni gurung gusuh teuing pasutan embrong. Eta mah sami-sami nuhunna nun sanes naluk sim kuring teh permios we melang kanu di kantun. Leos atuh nu tiluan baralik deui. Pasuta atuh sup we ka jero imah. Sabada nyolongkrong ka Aki Mursid jeung Nini Amah. Red ka pasuta anu keur ngagoler, ngagentak muru bari nanya ka Aki Mursid. Kana teh udur bah? Iya, cah. Aki Mursid ngajawab pondok. Paingan atuh. Meranjang bae hayang ka dieu. Kunaon atuh jang teh ye, jang? Hae, ieu mah kawas sanes udur biasa atuh ieu mah. Pasuta kaget, dumeh mireungeuh beungeut anakna gareuneuh satabarohat. Ret mehna ka Aki Mursid sot palna pinuh ku pananya. Nyeta ieu teh. Duh. Tekuhan teu. Aki Mursid teu kebat nyalitana diselang ngararet heula kana panto dumeh kadenge anu dehem ditepas. Widarma anu tadi nyalingker teh ka tukangeun tangkal nangka barang geus sidik anu daratang teh lain jalma-jalma anu maksud rek jarahat. Sanggeus nu tiluan tia arindit manehna ngalacat kana golodog. Memeh muka pantul teh dehem heula supaya ulah kaget anu aya di jero imah meureun.
Widarma budak kijat mati buah batu Aki Mursid nerangkeun lantaran Pasuta ngarelet ka Widarma anu kakara nojol ti luar. Oh ya anak Aki abahna karna ti Gadog. Nya ya ti Gadog ya teh yang Aki Mursid nyarita deui bari ngarelet ka Widarma. Semuhun damang Bapak Widarma nyolongkrong ka Pasuta. Alah cager jang geus lila di dieu teh. Pasuta nanya, parantos Pak. Oh dupi si Ujang teh kunaon ya teh Abah? Ieu mah geuning sapatos tapak panyiksa ieu mah. Pasuta nuliskeun hancanu tadi nanyakeun soal karena red ka anakna nu ayeuna mah geus reureuh teu guling gasahan malah geus sare da eta we kadatangan ku jadi bapa teh maehna mah jongjon we peureum. Nyeta puguh ge kakeunaan ku musibah si Ujang teh. Teh sebeleke derek-derek we ku Aki Mursid didongengkeun ti mimiti taya anu kaliwat nyaritana di salangku rutret kakarna anu keur jongjon ngagebra teu lilir-lilir. Dasar tiker budak dengan ngarandapan cocoba we geus gede oge kawasna teh kudu we pinanggih jeung sasekelan. Pasuta nyalitana ngageuri nanti beungeut karena teu ngicep-ngicep. Jatna Suta manusia hirup mah moal bisa lepas tina sagala unak-anik kahirupan. Anu memang geus jadi sasaratan nasibna pikeun saban manusia enggoning gumelar di alam dunya ieu. Senang, susah, seuri, ceuri geus jadi bandana manusia. Lamun cek kitu atuh lain oge hirup pingaraneunana. Kewajiban urang salaku makhluk anu ngabogaan akal sarta pikiran anu geus dileuwihkeun ti sato hewan eueuh di jalan lian ti tumamprak kana sagala kersana pangeran. Lain ngandung hati urang daya kaguam sagala panyeceleh sarta panghina dengan teh kudu diterei buleud-buleud tanpa ngayakeun balitungan. Lain kudu kitu. Dalam mun diantep mah bakal jadi pasoalan hirup anu taya anggeusna. Lir gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi. Tapi nyeta dina ngayakeun balitungan teh ulah ngaberung nurutkeun nafsu. Tapi kudu make ijiran. Tata titi duduga peryoga. Paribasa leuleus jeujeur liat tali. Henteu kekerebeut. Daek ngelehan tapi menang. Lantaran ari ngagugu kartegna hate mah. Heuras kudu dilawan heuras, duga dilawan ku dugal. Anu teu mana mata leuwih jero mamawa kana jurang pasendatan ya. Kayang Abah mah ieu cerek direngsekeun ku jalan badami heula we. Lamun bisa kitu oge. Tapi lamun seug teu beunang mah nya kapaksa. Dalah di kumaha urang masalaku manusia ngan semet bisa ikhtiar. Urang mana cenah jalmina teh bah? Pasuta nanyakeun urang dinya urang nangkaruka. Nangkaruka? Nya urang nangkaruka, lain nangkaburuk lain.
nyaeta soal nama remeh mimiti nama maksana kumaha kitu bah nu matak teu perlu mata kapapanjangan ari barudak kumaha calager Aki Mursid kakara nanyakeun kanu mangkuk ti lemur bakuna mah ka adi-adina karena barakah sada oge waktu ieu mah mung abah 2 minggu deui panginten di lemur teh bade aya raramean. Oh kitu muhun bah pangabulaan bade ngarsakeun marak di situ Bagenit. Ku kituna si Mirah teh keukeuh ngagugujeg supados si Ujang di teang ka dieu. Lalajo pesta teh hoyong cenah kitu. Hoyong kumaha? Nya hoyong sareng lanceukna. Ongkoh dipanginten tos ka Cidasonona. Kapan dipisahkeunana teh? Tos lami pisah sasat nuju aralit kene. Oh. Nganari kahayang makitu oge lamun kaburu rek naon teh heung ngaberesan heula jeung si Obing pageto meureun abah deka nang karuka teh bade sang sahabah rek duaan we jang duaan jeung Widarma. Aki Mursid bari ngarelet ka Widarma lain bawa atuh suta si Nyai teh sakalian na teu hayangeun papanggih kitu jeung Nini. Oh jeung si Nini. Oh Nini ge sono pisan teh Sujang doh. Meni geus lawas ini teh cepat tepung. Nini amah nemrong bari terus ngagetuk ngarojeh. Najan geus lemong oge kana nyepah tetep ngeureuy. Paribasa jeung tinimbang teu nyepah mah kajen teuing teu bangi sangu. Tah sepuh kapungkur kitu tah. Upami ayeuna mah kajen teuing ngarokoknya asal nuang bolu we. Ulah lajengkeun di baraya. Kantenan we mak haroyongeun mah mung atuh da kumaha sanesa lakon cakacak tutumpakan anu tiasa ditangtoskeun mung dugi ka Sumadra geus galade meureun nya suta barudak teh. Kantenan we atuh si Umi oge adi si Mirah tos teu benten we ti lanceukna bongsor pisan sigana teh bade ngarungkup we kanu jadi lanceuk teh. Nya pantes we meureun ari si Umi mah ngalah ka bapa maneh. Can aya anu hawar-habar barudak teh. Maksudna mah nanyakeun geus aya nu nanyaan atawa acan. Oh. Teu acan mah teu acan. Kamari oge bade aya nu mileuheung teh penyiar ngan entong sekamana mah wae. Moal waka rusuh-rusuh mah apaan si Ujang oge tak can naon-naon mah. Lalaki mah teu matak jadi pikiran. Tapi ari anak awewe mah beda Sujang, beda deui. Geus aya anu miharep mah plung we ulah lila-lila. Sinana mah dituncal oge moal nanaon sinana mah. Teu hade di runghal mah sok goreng kasebutna. Oh bener gedang.
Goreng kasebutna lamun dirungha teh Aki Mursid milu nembrong. Ya kudu diragangan mah omongan jalma memang dah nya kitu omongan jalma mah. Ya atuh dasina nama eta daya pisan ka begeran si eta mah da rupa pantes sakitu masinana teh eta we sakalian disampeurkeun ku Nyi Keis anak-anak di Artasim manehna masuk my god we geuning di enggon gimana ieu dek campurkeun teh Aki Mursid ngabetem teu rempas deui betukuhan teu ari terus kapapanjangan nyawalakeun urusan nu tacan karuhan pasuta nya kitu keneh pikiranana ngadon dipusatkeun kanu jadi anakna anu ayeuna keur ngagoler. Widarma kawasna teh beda we ti kaayana pasuta panonna teu reureuh ngareretan sobatna anu keur ngagebera teu lilir-lilir. Harita teh memang geus kacida peutingna baraya. Itu ieu teu aya anu marelek heuai. Anu antukna jero imah teh rehe comrek iwati sora anu ting salegrek kerek we. Kabeh oge eueuh anu sare di enggon gempar ngampar di tengah imah. Isukna Aki Mursid jeung Widarma tembong ting garedig ningalkeun bungbulang maksudna de kanang karuka manggihan Ki Obing. Pamikirna lamun dilaila mah bisi teu hade balukarna. Meungpeung anyar keneh hayang geura ngarengsekeun pasoalan anu jadi incuna. Samemeh karena kagarut teh urusanana hayang sina beres heula supaya ulah loba pikiran. Datang ka Nangkaruka geus sadabeurang harita teh. Teh sena tanyakeun imahna Ki Obing. Barang jol oge Widarma geuwat tanyakeun ka Mang Dasim tukang cenol teh. Sanggeus dituduhkeun pernah imahna bring deui ngajugjug ka imahna Ki Obing. Kasampak teh keur araya. Kumplit sabatur-batur keur ngarariung. Puguh unggal poe oge sok babarengan pang-pangna mah ari-arindit ka tempat pamainan. Kudu we abring-abringan lantaran sailana sok saindung. Komo upama aya semah anyar mah lapur ditaripu lantaran maranehna mah keur suceng turug-turug sok kongkow ngantara ngacirikeun. Dina silih bejanana teh sok make kode. Harita oge keur ngarariung teh ret nyeta rek arindit ka pamainan. Teu kira-kira rarawaseunana barang kasemahan ku Aki Mursid teh. Bakuna mah madraub nyahueun yen karna teh incuna Aki Mursid atuh ka Widarma tacan poheun yen ieu budak ngora teh anu basa kamari riributan di Cihike teh. Ngan ku sabab neuleuh ieu dua jelema teh teu ngandung semu anu ngajak ribut. Maranehanana ukur molotot hookeun tapi ari sikap nama saraya oge geus latna taki-taki bisi Aki Mursid katut Widarma ngayakeun gerakan anu teu dipikahayang. Ka Aki Mursid geus tibireuk deui kapan Ki Jatun oge anu geus kakoncara jalma anu pinuh ku wawanen jeung wawasen aya bejana teu kuat ngalawanan Aki Mursid mah. Atuh nu saurang deui budak ngora kamari oge geus kanyahoan pangabisana. Sanyana mah maranehna geus eleh mutlak
bener narima bener harita Widarma teh kung Sinamru pedah we di bongohan. Alah ulah kaget ya kadulur-dulur. Suku leuwas kaula ka dieu teh lain rek jadi bibit rujit inung rurusu. Tapi ngan sakadar rek ngarengsekeun hiji urusan anu aya patula patalina jeung incu kaula. Ceuk Aki Mursid nerangkeun maksudna. Bade ngarengsekeun kumaha maksud teh? Madraub anu minangka rada wanter ngasongkeun pananya ka Aki Mursid. Tapi ari hatena mah teu burung deg-degan oge mireung sikepna Aki Mursid anu kacida tenangna taya riuk-riuk nembongkeun ka sieun jeung ka hariwang anu pikeun maehna mah geus nimulkeun rasa seber sarta keder. Komo deui batur-batur anu sejen kita tadi oge dariuk geus eleke saking teu ngeunah cicing. Ya ngarengsekeun ye we ye make jalan badami tangtuna oge pasendatan Andika sabatul-batul jeung incu kaula teh asana ieu mah kitu eta raup mimitina teh sapira tapi balukana incu kaula kamari nepi ka kudu ngarandapan hiji panandasa anu pohara. Saolah-olah si karna teh sina puput umur kalawan ngarandapan kasangsaraan heula. Tepisan-pisan kudu maksad bade tega karena nyawana teu pisan-pisan. Kuring sabatur-batur ngasakadar mulangkeun ka nyeri we. Anu kukuring sapara kanca tos karasa hasil gawe tuang putu. Madraub ngasongkeun alasan anu dijeunjieun saolah-olah ngabela diri. Oh. Dialungkeun kana gawir anu lungkawing. Bari awakna dibakutet sarta beungeut jeung sungutna dijejekan. Geus natrat Raub. Geus natrat. Eta teh hiji pagawean anu rek ngarah pati eta teh. Sajabana ti ingkar tina rasa kamanusaan teh oge aji kasabatur-batur kalawan ngagunakeun tipu daya. Anu kacida nista sarta aibna teu wani terang-terangan adu hareupan. Andika ngagunakeun akal bulus anu kacida hianatna Raub. Tunggu perkaitan mah wajar Pak. Bade kumaha wae milarian akal mah Madraub rada barem oge beungeutna ngarumasakeun manehna jadi jalma kecing leutik burih teu wani adu hareupan. Tina naon ari memang kitu mah pamadagan Andika Raub. Dan kaula yeuna rekin aja. Nah perkara mumusuhan jeung incu kaula teh rek diteruskeun. Jadi papanjangan nu taya anggeusna ya telangkung Pak Madraub nemalanana lalaunan bari ngaret ka batur-baturna saolah minta kaputusan kumaha kuduna. Lain telangkung Raub dari rek ngagugu kahayang hate mah kaula mah memang kaula teh sakuduna. Ayeuna nyieun balitungan jeung Andika sabatur-batur dan dipikir-pikir deui ku kaula daya gunana kitu kalakuan teh. Ku ayana tindakan kaula ayeuna ku Andika geus kasurti kumaha sanyana pamadagan kaula. Anu mata kaula ayeuna nanyakeun ka maneh Raub. Kumaha pamangsudan Andika sabatur-batur teh? Ngarah kaula teh jadi puguh we sang hareupeunana.
pendek nama maksud kaulamah rek hade lamun seug Andika daek di bawah hade atuh cenah mung kaula teh lalaki raup tong ningali kaula sakia geus kakolotanana pantang ngejat dina ngabela kabeneran mah aki mursid nganeskeun pamadeganana sanajan bener memang geus kolot tapi da kumaha